Bismillahirrahmanirrahim. Yataharroku anu barobah itu syekh biharkatihi kalawan barobahna jalma. Selanjutnya yaitu wartifa'u asapilihi jeung kudu ngaluhurkeun anggota belah handapna jalma ala a'alihi jeung ngahandapkeun sareng ngahandapkeun anggota belah luhurna jalma. Wa tumaninatu sareng tumanina fihi dina sujud. Tumanina saukuran maca subhanallah. Kemudian yang tadi itu anggota sujud ada 7. Apa saja yang 7 itu? Al-jabhatu tegasna tarang, wa butunul kafaini sarang dampah panangan 2, warukbatani sarang tuur 2, wa butunu asobi'i sarang dampal pirang-pirang ramo
wa butunu asabi'ir rijlaini sareng beuteung atau dampal pirang-pirang ramo sampean dua. Faslun ari teh hiji pasal tasdidatu tasyahudi ari pirang-pirang tasdidna tasyahud tasdidna tahiyat ihde wa isruna eta aya 21 khamsun ari anu 5 fi akmalihi eta dina pangsampurnana tahiyat wasittata asyara jeung ari anu 16na fi aqolihi eta dina pangsaeutikna tahiyat. At-tahiyatu ari lapan at-tahiyatu ala ta'i eta luhureun ta wal ya'i jeung iya. Al-mubarakatu ari lapan al-mubarakatu as-shalawatu jeung lapan as-shalawatu. Al-mubarakatu shalawatu ari lapan al-mubarakatu shalawatu ala sodi eta luhureun sod. At-thayyibatu ari lapan at-thayyibatu ala to'i eta luhureun to wal ya'i jeung luhureun iya. Lillahi ari lapan lillahi alal lami eta alal lamil jalalati eta luhureun lam lapad Allah. Assalamu ari lapan assalamu ala sini eta luhureun sin. Alaika ayyuhan nabiyyu ari lapan alaika ayyuhan nabiyyu alal ya'i eta luhureun iya wan nuni jeung nun wal ya'i jeung iya. Warahmatullahi jeung ari lapan warahmatullahi alalami eta luhureun lam alalamil jalalati eta luhureun lam lapad Allah. Wabarakatuhu jeung ari lapan wabarakatuhu salamu jeung ari lapan wabarakatuhu assalamu ala sini eta luhureun sin. Alaina wa ala ibadillahi ari lapan alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalalati eta luhureun lam lapad Allah. As-solihina ari lapan as-solihina ala sodi eta luhureun sod. Asyhadu alla ilaha ari lapan asyhadu alla ilaha ala lami alifin eta luhureun lam alif. Illallahu ari lapan illallahu ala lami alifin eta luhureun lam alif walamil jalalati jeung luhureun lam lapad Allah. Wa asyhadu anna jeung ari lapan wa asyhadu anna ala nuni eta luhureun nun Muhammadar Rasulullahi ari lapan Muhammadar Rasulullahi ala mimi eta luhureun mim Muhammadin lapad Muhammadin wa ala ra'i Muhammadin lapad Muhammadin wa ala ra'i jeung luhureun ra wa ala lamil jalalati jeung luhureun lam lapad Allah. Paslun ari teh hiji pasal tasdidatu aqalus sholati ari pirang-pirang tasdid pangsaeutikna maca sholawat alan nabi ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arbaun eta aya 4 jadi pangsaeutikna tasdidnya maca sholawat ka nabi eta teh aya 4. Paling sedikitnya tasdid sholawat itu ada 4. Yang pertama apa? Allahumma alalami Allahumma ari lapan Allahumma alalami eta tetep luhureun lam. Jadi lapan Allahumma itu berada tasdidnya berada di atas lam wal mimi sareng mim. Lapan Allahumma tasdidnya berada di atas lam dan juga di atas mim. Sholli ari lapan sholli alalami eta tetep luhureun lam. Lapan sholli tasdidnya berada di atas lam. Ala Muhammadin ari lapan ala Muhammadin alal mimi eta tetep luhureun mim. Jadi lapan ala Muhammadin berada di atas mim tasdidnya. Nah itulah pang sedikitnya tasdid maca sholawat.
Wallahu a'lam bishawab.